Caritakeun dina hiji poe aya budak sakola anu keur ngobrol di hareupeun kelas. Maranehna aya bolos pelajaran make rapi. Santai teh, istirahat teh. Euy, cenah pelajaran geus ieu cenah. Mereka ieu. Kayak tang Li, narator nyumput. bolos yuk. Ya, kamu mau bolos ah udah kulit tangan. Ih, ini bolos dah pelajaran matematika ieu. Bolos yuk. Coba awal dulu. Wah, ayo. Ayo, Mamawa kantong arek bolos ka warung tukangan sakola. Dina poe anu sarua aya budak awewe anu arek baroles. Aduh, ilu. Di warung maranehna papanggih nahina dua lalaki nyaeta si Edi jeung si Asep anu sarua keur bolos. ih, eta lain mau boga eta. Iya, naon mah tunjuk-tunjuk ka urang, saudara. Emang urang mah ganteng. Ih, atuh malah desa dari pisan. Ya, maneh aneh kemana? Kumaha pembacaan ih? Kong harus teuing, bisi aya gunung apaeun. Terus ieu mana? Ayo terusan, atuh mah au. Mang, eta balik opat, Pak. Opat, pengen gula aja. Nya kangge atuh mah ngage teh manis, nya ngage gula. Ya kan mas saya manis nih. Sini nih menikmat kajeran. Dikali atuh. Ih, sugana tuh. Ikan pemakarane. Tuh, dikali atuh bener teh siga sama buruk. Jangan tuh. Jadinya banget deh. Kumaha manisna? Gila ini ah. Balik ya. Di titang ka warung gugurung magihan jeung anu keur barolos. Ih, bisa ya kiloan mana? Iya, di ukur bareng. Kuduna mah kalah kolot. Aduh, lah. 10. Rapidol kan rapidol. Tapi bodol. Turun. Turun. Barolos seserian si Jaja eraeun manehna langsung lumpat balik ke sakola bebeja ka. Aya naon jaja mari nipotan lupakan gitu. Blokir. Dilureun saha jaja? Naon jaja? Barolos? Ayo jaja, urang ka bawa ka Didi. Pak Didi? Pak Didi? Iya Pak Didi. Udah kelas 12 teh maranehna barolos. Manehna bolos di tukangkeun sakola di warungna Mang Aung. Pak, ini tadi di DM, di RT. Awalnya baru darah rasa ambang, baru dengan liburan bapak mah darah bapak. Terus si Bapak. Ye, Pak, tos atuh Pak, mending kieu we. Jaja maneh balik deui ka kelas ibu marek duduakeun jeung Pak Didi. Iya. Kenal ibu. Teu aya bapak, kan di dieu kan ukur aya bapak pas ibu doang. Tuaan, hanya jadi ratusan. Mantap. Lamun aku gitu Pak, kumaha amun ayeuna urang masuk we ka warungna Mang Aung. Jadi itu baru bolos. Ayo.
Nah, sasu ini ke warung Mang Au. Pas nepi ka warung barudakna areuh di warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Omong, kalau tidak tahu milari murah, aku pengen ngomongin bakso. Nyungkun. Bakso deui, jadi gue kaya. Nyungkun. Sebab satu ya. Keluar di hadapan bangku nu aya di warung Mang Au. Bacok setiap minggu. Ya, Ma. Ayo dihitung menyebut nih hiji nepikan tilu amun pangaluan di tel sia ka imaha. Hiji, dua, tilu. Oh, jadi iya Bang Osep. Jan. Masa pembahasan mana nenek? Awewe jajar bolos. Jadi aku cuma kurang Ya, untung si jajan, mau jajan ke ibu. Mana nama banget. Jadi si jajan ciwit si kurang mana Naon jajan? Ujung-ujung kayak dia mana? Si jajan mah tuh salah naon. Mana nama banget. Awas kayak ulun-ulun si jajan. Muhun we. Laksanakan anggur mah. Ya boleh, mohon. Janji mana yang mau bolos deui? Jadi, Pak. Hah?